urang loba maca sholawat berarti ngadeukeutan Kangjeng Kangjeng Nabi ti saha cahaya Gusti geus dik ibadah maka Allah ke sholawat bae mantak urang langsung Quran bae langsung zikir bae teu bagus urang lamun norekat sholawat keseleun jelema dibere sholawat bae teu nyahoan kana kadahsatan sholawat teu nyahoan kadahsatan sholawat cih atuh ieu cukup Allah ma khalaqallahu atawa cek Gusti Allah ti Kangjeng maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali tawi kilaiki kusu di mana kang bangsa ijmal bangsa kesimpulan al-malu ma'adul bay'i wa malu tijarati tahu harta kang den cawiskeun kadua malikum harta tijarah yajibu zakatu bihi maka wajib apa zakat ing dalam mal tijarah idza balagu nisaban tajibu zakatu bihi maka wajib apa zakat ing dalam mal tijarah malu tijarah nisaban nisab wa hadza muttafaqun alaihi wa hadza lan utawi iki wujub muttafaqun alaihi ku muttafaq alaihi wa la nazar dan ora pangliriki ku maujudi khilafi ba'dihim kada perbedaan setengah ulama ulama manzur majasa bainal manzur al-ijma' qaimun ijma' ku kang jumeneng ala wujubil zakah ingat wajib zakat bi mali tijarati ing dalam harta tijarah man qala bi wujubiha lan utai wong kang wajib yaman iwujubiha kalawan wajib zakat sapa al-fuqaha iku al-fuqaha sabah pirang-pirang ahli fikih kang bibitulakin la yakfuru jahiduha tetapi ne ora kufur sapa wong kang ngasih zakat lil ikhtilafi biha nara-ara perebutan biha ing dalam zakat keur mangaji tepati resep aju sampai karena tepati bagus beteng lapar hujan sedang azana ngagoler di dia ya talil abdi utai kilaiki kurayan kang bangsa lapat kajab sodako teh zakat enggeus zakat alladzi la'uduhu lil bai' minal mali alladzi nuhayyuhu lil tijar aksuna saking harta kang nyawiskeun ingsun sadaya ngadi tijarati kada tijarah Snaduhu min riwayat Sulaiman Nazatun hadis ikut saking riwayat Sulaiman bin Samurah wa huwa Sulaiman tamajhul iku majhul kang den samarkeun keadilanane Sulaiman bin Samurah diragukeun majhul urang ge boga babaturan kan gitu berita sieu mah urang langsung percaya sebab tilak bohong berita sieu mah setengah percaya dina urang teu percaya boro-boro keur bohongna keur benerna ge teu percaya bab si eta mah kitu bae iku hadis tawi kilaiki ku fikih hadis wujub zakat mali tijarat iku wajib zakat ing dalam harta tijarah Qala Malikun wa Syafi'i mujazab Malik lan Imam Syafi'i la ustaratu fil malil mutajarrib wa den syaratkeun dalam harta kang den dagang kenapa dalam kang ayakuna nisaban apa yang ta'ana ya malikun nisab awalan dalam awale balil madaru ala nihayatil haul balik ta utawi kang dadi anggaran iku tetep ing atase tutubing haul ayen taman usabu fihi maka lamun sampurna apa nusabihi dalam hal zakiya maka den zakatan iwan wa ila macam nusab pala
fala zakiya aman malaka dunan nisab maka tesapaman iku ngamiliki aman kurang insan nisab tajara fihi dan balaga aman dunan nisab balaga nisab aman tumaka yan nisab ing nisab fi hayatil hal dalam katuging hal wajibat fi zakat maka wajib ing dalam dunan nisab az-zakat apa zakat faqala Abu Hanifah ta'ala jasaba Imam Abu Hanifah yusyaratun nisab dan syarat kenapa nisab di bidayatil haul ing dalam wiwitan haul wa nihayatihi lan katuging haul wala yadurru nusam lan ora dadi bahaya apa kurange ya haul asal haul apa kurange ya nisab asal haul dalam tengah-tengah haul qala Ahmad lan mutasab Imam Ahmad syaratun nisab dan syarat kenapa nisab kulal haul dalam sakabeh haul an Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu insaduhuna kalakuan ikulama khalaqallah mangsa-mangsa ngada amal sapa Allah Ta'ala ruha Muhammadin ing ruha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan dalem awale min nuri jamali saking nur sifat jamal Allah kama qala Allah azza wa jalla ayala ngadawu sapa Allah azza wa jalla ing lafat khalaqtu ruha Muhammadin adamal insun ing ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi saking nur zat insun magala Nabi kaya walahe wajah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma khalaqallahu ruhi tawi awale barang kang ada Allah imma ikuruh insun wa awalu ma khalaqallahu nuri lan utawi awale barang kang ada amal sapa Allah imma ikut nur insun wa awalu ma khalaqallahu lan utawi awale barang kang ngadama sapa Allah iku al-qalamu qalam wa awalu ma khalaqallahu al-aqlu lan utawi awale barang kang ngadama sapa Allah imma iku al-aqlu akal wal maradu minha syai'un wahidun tautawi kang den karepaken minha saking kabeh iku syai'un wahidun perkara kang suwi wa huwa lan utawi syai'un wahid al haqiqatul muhammadiyah iku hakikat kang bangsa Muhammad lakin sama nurun tetapi ngangarani Allah nurun ing nur atau lakin sumiat tetapi ini dan arani ya syai'un wahid nuran ing nur likawani ya sofian na anani yang nur iku kang
Nizulumatil Jalaliyah saking sakehe kapetengan kang bangsa Jalal. Kembagon Allah kaya oleh ngadau sapa Allah tabaraka wa ta'ala. Lima baraka ya Allah lan mahaluhur ya Allah. Ngadau ing ayat Ja'akum bil huda nur wa kitabun mubin. Teman-teman tekai sira kabeh saking Allah apa nur lan kitab kang nyata wa aqlan lan ing akal likaunihi mudrikan lil kulliyat nasatuhna akal iku kang ngaidrak iku kang nemu kadua sakabeh kolaman lan ing kolam likaunihi sababan nanane kolam iku sabab linaklil ilmi kadua ngalikeun ilmu kama annal ilma sababun lahu fi alamil huruf kaya oleh satuna ilmu iku dari sabab lahu kadua kolam fi alamil huruf ing dalam alam huruf parul Muhammadiyah maka uteruh kang bangsa Muhammad khulasatul aqwan awal al-kainat khulasatul aqwan dadi acine pirang-pirang wujudat mungkinat wa awalul kainat lan awal sakehe mawjudat mungkinat khulasatul aqwan wa awalul kainat wa asluha lan asal kainat. Kemogora alaihi salatu wassalam oleh ngadau kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ilaqad ana minallah wal mu'minuna minni dari ingsun ikut tetap saking Allah lan wong kang mukmin kawalan utawi wong kang mukmin kabeh iku minni tetap saking ingsun wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahud lan gadamel sapa Allah ing pirang-pirang ruh sakabeh arwah binhu saking Allah ing dalam alam lahut wa biasani taqwim al-haqiqi lan ing dalam leuwih becik-becike takwim kang bangsa haqiqi wa isbu jumlatil izzi bidzalikal alam iku aran jumlahan manusia yang dalam mangkono alam wa huwa lan utai dzalikal alam al-watanul asliu iku waton kang bangsa asal sesuai izin petunjuk bahwa kitab itu dibangun tila hiji muqaddamah jeung 24 pasal. Muqaddamah bakal nyaritakeun wiwitan kejadian makhluk. Mimiti dijadikeun lana makhluk. Asal kejadian urang teh kumaha iyalah ilam wahai segenap masyarakat di mana saja berada di kota maupun di kampung maupun di gunung, di laut, laki atau perempuan, besar atau kecil, termasuk beti-beti, keseluruhan perlu mengetahui bahwa annahu lamma khalaqallahu ta'ala bimutaradan waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah masih
paringahan taufik karena ucap pagawean tingkah nu Allah resepen jeung ridho angges lamun Allah ridho jeung resep ndek kumaha lamun geus dipake karidho nikmat aya jelema digawe bae di bos ai bos teu ridho materi gaji dina digaji lege saeutik bahkan geus ancang-ancang dek di exit aya jelema teu digawe-gawe tapi dipake karesep bae ku bos teu digawe ge digaji bae bahkan dikawinkeun jeung anakna masyaallah aman mana haram ya Allah ya Karim gambaran dunia kitu bae Allah gawe jelema digawe berang penting maca salawat turun-turun geus puguh salat tapi Allah teu ridho meureun manen kitu ge kurang ikhlas aya jelema salat babangun nu calece babacaan acara dahar bagembul tapi bangunnya hebat baik bangun Allah bangun ridhoin teh gitu eta aya teh nu kitu penting hebat baik berang dahar baik tapi bangun Allah ridhoin cara siapa nu kaju kitu bae kabehan aduh sampai keur beratawan sih annahu lamma khalaqallahu ta'ala sanyanyana begitu Allah ngadamel ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awala kana ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan dina mimitina timana min nuri jamalihi tina nur sifat jamal Allah sifat elok Allah Allah teh nu terakhir boga sifat dua hiji jalal kedua jamal pantat sok dipake ngaran ku urang Muhammad Jamal abeh hebat kaelokanana barang di deuleu jore salah ieu teh ngaran ieu bating sama Jamal onta imama terangna dina hadis qudsi teh hadis anu diucapkeun ku Kanjeng Nabi nganti Allah nganti jadi mukjizat lain Al-Qur'an Sawal Gusti khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi kaula ngadamel kana ruh Muhammad tina cahaya zat kaula Allah karim bantak qobadtu qobdatan min nuri cek Allah kaula nyokot sagenggeman tina cahaya kaula dijadikeun hamba kaula yakni ruh Muhammad apa wahara jadi Kanjeng Nabi tina nur Allah nur nagetina nur jamal Allah pantes lamun Kanjeng Nabi ketika kapanasan kalangkangan sebab Kanjeng Nabi tina nur malah aya tuh kalangkang pandon poe teh eleh ku Kanjeng Nabi kalangkang pandon poe teh cacaang pandon poe teh ku cacaang Kanjeng Nabi teh eleh sebab Kanjeng Nabi mah langsung minuri tina nur kaula cek Allah min nuri wajhi
lamun urang hayang dumadeuheus ka Allah cukup lobakeun maca sholawat. Cukup lobakeun maca sholawat lantaran nur Kangjeng Nabi teh meunang tidak nur ilahi. Lamun urang terus baca sholawat urang lapor ka Kangjeng Nabi. Bagus jeung jorena sholawat urang dibentukkeun manusia anu bagus. Lamun bagus sholawat urang kasep. Lamun teu pati bagus jore. Lamun jore jasa sholawat bakayani ngaharepkeunana salat berkat jore datang ka ditu. Assalamualaikum jak sholawat. Salam cek Kangjeng Nabi di Madinah. Saya abdi sholawat. Saya anu macana jore amat sia. Di pondok. Saha tos ka maklum. Kerawan emang ieu maca sholawatna. Muludan ngarayakeun hari kelahiran Tuhan, cuman di jero hatena hayang berkat. Jore datangna ka ditu. Rumek. Tapi lamun dibacana tengah peuting nu ngadenge sasaha ge. Sholawat teh sorangan we macana. Waalaikumsalam. Saha kasep amat sia? Abdi sholawat. Di mana? Di Cilongok kieu. Tuh jangan mah hasud bae. Hasud hayang nama di pondok nu bagus kitu. Oh, potongan. Aduh ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tuh kan. Urang loba maca sholawat berarti ngadeukeutan Kangjeng Nabi ti saha? Cahaya Gusti. Geus dik ibadah maka Allah ke sholawat bae. Mantak urang langsung Quran bae langsung zikir bae teu bagus. Urang lamun norekat sholawat. Keseleun jelema dibere sholawat bae teu nyahoan kana kadahsyatan sholawat. Teu nyahoan kadahsyatan sholawat teh atuh cukup Allahumma khalaqallahu atawa cek Gusti Allah ti Kangjeng khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi. Kaula ngadamel ruh Muhammad teh ti cahaya zat kaula. Ada cek Kangjeng Nabi awaluma khalaqallahu ruhi. Pangheulana anu didamel ku Gusti Allah ruh kaula. Allah memeh ngadamel naon ruh Kangjeng Nabi heula. Masya Allah. Mantak laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal atuh eta geus cukup. Oh, Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah nur ilahi. Mantak cek Siti Fatimah lamun hayang nyaho Quran leumpang Kangjeng. Lamun hayang nyaho isina Al-Qur'an Kangjeng. Geus teu kudu maca Quran ningali Kangjeng sehari-hari eta Al-Qur'an. Sebab lempang Kangjeng Nabi Quran, liu Kangjeng Nabi cali Kangjeng Nabi Quran, kicip Kangjeng Nabi Quran, kulem Kangjeng Nabi Quran, tuang Kangjeng Nabi Quran, ngaleut Kangjeng Nabi Quran, hayang ningali uraian Al-Quran, tingali sehari-hari kehidupan Kangjeng Nabi, etalah terjemahan Al-Quran. Jeh, lamun hayang nyaho genderuwo lempang, yo. Geus ulah hese-hese neangan contoh lamun hayang nyaho genderuwo esi eta leumpangna eta genderuwo dahar genderuwo nginum genderuwo ka molor-molorna genderuwo mentak sing ade kaluar ngaji beusaya sendal leungit ku genderuwo ulah hese-hese terjemahanna eta bae eta tuh masyaallah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal di mana deh, di kumaha deh. Kanjeng malain sambarang, mantak pas Muhammadun basyarun walaisakal basyari. Bal huwa yaqutatun wa nasukal Muhammadun basyarun. Kanjeng Nabi Muhammad manusia. Tapi sing hade walaisakal basyar manusiana lain kos Habib Razak. Walaisakal basyar. Lain kos Haji Pendi. Bal huwa yaqutatun Kangjeng Nabi mah lir teu beda jeung inten yakut wa nasukal hajar Haji Pendi mah kos batu bangkong atuh babahari inten yakut segede korek api miliaran batu bangkong satrek hampir nu meuli tuh kan naon sebab
awalna horeng Kangjeng mah didamel min nuri wajib. Masya Allah. Orang ningali batu be batu. Ieu batu naon? Bacaan Aceh. Ieu batu naon ieu? Oh, ieu mah batu hejo Garut. Nyaho orang kadar-kadarna. Ieu batu Edo, si Edo. Ieu batu naon ieu? Oh, ieu mah sapir Birma. Ieu naon ieu? Oh, ieu mah batu kitu Jamrud. Wah, mungkin India, mungkin di Jamrud Rusia. Nyaho kadar-kadar. Termasuk mutiara. Mutiara mana ieu? Oh, ieu mah mutiara NTB. Ya. Loba mutiara NTB, tapi kadarna murah. Sebab naon? Sebabnya nama lamun dites tet paling ye ngana masa strip tet. Tapi lamun mutiara Belgia. Wih, eta beakeun eta na beakeun. Ragakeun, mutiara tersebut diragakeun, alungkeun ka luhur, ka handap moal peupeus. Coba mutiara nu lain. Ka luhurkeun, ka handap maneh raga geus ajur. Maneh raga. Kadar kekuatan mutiara beda. Nu batok mahal ge teh si batu teh teuas. Dialungkeun ka handap teu peupeus. Tapi batu-batu nu biasa, saya ada ragak besi pepes. Lantaran naon? Samahal-mahalna kalimaya. Maja. Nu ngomongna encek maya. Eta teh tetep bae moal datang ke miliaran. Sebab naon? Nya nama sensitif. Asal ragak pepes. Cuman boga warna doang, kadar batu nama teu bagus. Kadar batuna teu bagus. Sebab naon? Sebab sensitifnya nama nu mantak lamun kenceng teuing belah. Cuman boga warna nu rupa-rupa warnana. Eta kaistimewaan kalimaya. Ngan sakadar sakitu, ieu keur carita batu. Nah, dijualna ge eta mah ngembrak di mingguan loba. Malah geus dijieun ku ari anu palsu. Batu loba nu palsu, wali ge loba nu palsu. Kiai loba nu palsu, sarua bae. Artis palsu. Palsu. Tah mutiara nu asli mahal. Tahan banting. Moal dikaluarkeun ka karek tuar-tawar moal moal bener boh henteu. Mun Haji Pendi datang misalnya ke Jakarta ya ruangan khusus ke pantai di kota di Gajah Mada, datang kadinya mal ditanya-tanya acan. Lantaran potongan sugi. Lu naik kadi Jawa lain deui potongan kulit kos kumaha, irung kos kumaha, pakaian kos kumaha, geus bisa kataksir kuno itu. Ieu bangsa kelas ya, berarti dek meuli ye. Dek kajual atau dek meuli ratusan juta kaluhur atuh dideuleuh heula. Ai mah barang dideuleuh sendalna lili. Waduh, ieu mah main didoyong nu kieu mah tuh. Tuh tawadu ceknya, seumur hidup tawadu bae. Nah, ieu kan lain deui. Nah, ieu keur carita kelas-kelas batu sarua bae. Eta teh kumaha nu mantak mahal kadarna pohara. Letik, buh, nya teuas, warna lain lalagaan, kasorot ku lampu beuki ngagenyai. Eta mahal. Aya nu sa Indonesia ngan boga hiji doang mutiara. Dimodif jang naon eta? Miliaran gitu jangan sewakeun. Sa Indonesia ngan hiji. Emang kumaha gitu. Urang membantu teh cukup di mingguan bae tuar-tawar 2000 hutang. Atuh make hiasan teh lain tambah ganteng. Kadeuleuna keur mah beungeut perang. Aju cincin nok bola da jasa batu geus. Mantap budak leutik sieun lain pajar jelema. Aduh, bener wala sakal basar balhua. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu mah keur carita ngabedakeun Kangjeng Nabi jeung manusia biasa. Akur pada manusia, tapi walaisa kal bashar bal huwa yakutat.
akur pada batu tapi lain sembarangan batu sebab eta mah batuna bener-bener mutiara. Loba didigan make cincin. Boro-boro dijual aya nu endut dibere ge embung. Si hayang cincin engke. Modal kitu make teu hayang ngalanan. Teu hayang malah mah nyokot nage diceumpal. Tah malah teh kotok. Ya teh kotok diceumpal mah. Kunaon ku gila-gilana. Urang teh nu mantep cokolot baheula sing hade hirup hiji ulah sok jadi mangandeuh. Nomor kadua ulah sok ngayuni tai. Kumaha mangandeuh mah di tangkal mana bae diperhatikeun ku batur sugan teh mah naon horenganan deuk dicokotan lantaran ngarusak. Tangkal di mana yang mangandeuhan moal buahan. Di alaan dipotes-poteskeun piceun mangandeuh ngaranna. Nomor kedua ulah boga unitai. Kumaha unitai? Unitai mah tai kotok aya di kursi diceumpal dibalangkeun. Tapi lamun yuni kembang beuh aya di hareupeun imah, aya di kebon dicokot, dimule-mule, diteuneuh di luhur kursi. Tah nu mantap urang kudu jadi yuni kembang. Lamun urang hayang ngayuni kembang nyokot kembang 7 rupa pandian, jadi dukun urang. Eta mah isyarat kinayah. Kolot baheula urang mun jadi hayang bagus pandian make kembang eta mangasa kadar kinayah maksudna pandian ku sholawat bacaan sholawat engke sinaran pandian ku zikir baca zikir seorang Allah urang zikir teh kos mandi engke ge sinaran pandian ku kalamullah engke ge awak urang sinaran jadi lain haju ku mandi kembang segala kembang culan segala kembang Bandung kangkung Bandung atuh mah dihijikeun kadinya barang di pandian teh tadina mah rada putih jadi hideung. Nah jadi cek Gusti Allah khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi lain sambarangan orenganan Kangjeng Nabi urang teh didamelna langsung tina nur zat Allah subhanahu. Dumantak sarua jeung ucapan Kangjeng cak Kangjeng awwalu ma khalaqallahu ruhi pangheulana dadamelan nu didamel ku Gusti Allah ruh kaula. Ya Allah mimiti nu didamel ku Allah ruh kaula cak Kangjeng Nabi. Pohara wa awwalu ma khalaqallahu nuri pangheulana dadamelan nu didamel ku Allah cahaya kaula. Masyaallah. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam pangheulana dadamelan nu didamel ku Allah Gusti Allah al-qalam pena. Wa awwalu ma khalaqallahu pangheulana dadamelan Allah didamel ku Gusti Allah al-aqlu akal. Pohara eta. Kok beda-beda sih? Nu pertama pangheulana didamel teh ruhi ruh kaula. Kadua pangheulana didamel ku Gusti Allah teh nuri nur kaula. Katilu pangheulana dadamelan Allah didamel ku kaula teh pena kolam. Nomor kaopat pangheulana dadamelan didamel ku Allah akal. Kok beda-beda? Fal muradu minha syai'un wahid. Nu dimaksud mah tina opat masalah tadi horenganan syai'un wahid eta keneh. Maksudnya eta keneh teh naon? Wa huwal haqiqatul Muhammadiyah. Ngan bahasana bae nu beda-beda. Kok bisa beda-beda sih? Kieu nu mantak beda-beda teh sakapeung Allah mimiti Allah nyebutkeun nur. Dua Allah ngadamel teh akal. Katilu Allah teh nyebutkeun qalam. Kok beda-beda kos kitu teh padahal hiji-hiji keneh eta teh haqiqatul Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab.